nepi ka mananya ieu seusehaneun meni numpuk can masak can naon. Ica Ya, Mami. ih mana teh keur naon gawe atuh. Aku lagi ngepel, Mi. Ngepel ka tadi teu anggeus ngepel. Belum, Mami. Aku kan lagi nyuci, bari nyuci tuh. Manya ya seusehaneun loba keneh. Sing gawe teh sing bener atuh. Ya ampun, Mami. Meni lalu hiya gitu ya Allah eta ngepel meni diusapan kitu sing bener. Ngepel meni kitu sing gancang tuh tingali seusehaneun gerohaneun gak masak mami hayang dahar lapar. Ya, Mami. Sebentar. Meni gawe teh culai jeung migergeteun aing mah. Hai sing bener sing gak ngarancang atuh pagawean teh di ieu teh. Aku pusing, Mami. Ah, meni loba alasan pisan heuh pangedulan budak teh. Mami, kan aku dari tadi ini teh begawe, Mi. Gawe tadi ngepek we HP gogoleran. Enggak, Mami. Kudu tanginas gawe-gawe teh. Barang gawe teh ulah lalu hiya. Mami, kan aku dari tadi capek, Mi. Ini pekerjaan gak beres-beres. Ah, coba alasan sosok buru gerak masak ya lapar mami ya. Ah, Ya, Mami. seusehaneun tuh meni numpuk kitu, gerohaneun numpuk. Ya Allah. Ayo mau masak heula mami lapar. Iya, Mi. Ya, Mami, sebentar ini aku dulu, Mami. Sok buru atuh. Apaan tuh? Ini teh mau Bal aja naon, bal aja kan. Belum, Mami. Aku kan gak dikasih uang sama Uho. Ya alpiraku atuh, minta atuh ka ditu. Kan Uhonya kerja belum pulang, Mami. Tuh, ini ada asin. Mau gak? Boleh ya? Ih, manya mami di parab asin. Manya mami di parab asin mata darah tinggi atuh kitu mah ih. Nengan atuh meuli daging kek. Ieu mah marab ka indung marab asin. Meuli daging atuh kali-kali mah indung teh yang dahar nu ngeunah. Mami, aku gak punya uang, Mami. Ay, cuman ada ini. Lauk asin, Mami. Sabar, pemajikan mana geus masak naon gitu. Teuing masak naon da ieu teh jam 5 can dahar. Tadi kok koreh can aya naon karek aya ieu we ulu asin. Sok cengeng jadi awewe minta ka salaki. Boga duit minta ka salaki. Ieu mah rajon asin. Kumaha ngeunah dahar oge. Tak darah tinggi. Loba ngadahar asin. Ulah lewe. Dulu aing nelpon oge. Soalna wae atuh. Ih, cengeng pisan mah. Terus lewe. Sok buru masak lapar ah. Samuna geus aya can? Sok burukeun. Bae jelasin kitu lah nyambal we. Meuli eta na lalabna. Iya, Mi. Kikit ibu gak bisa hati. Si Uho kata apa dan minum nanti galakan teh. Si Uho mah kabela wae. Kudak itu Mami hu itu beres. Kudak. Sok buru. Lapar. Ih, aing boga minantu teh. Budak ngaluhia. Barang gawe teh apai-apaian. Iraha beresna atuh. Taruh sing aing ka minantu jiga kitu. Hara rese dititahna naon-naon teh ni laluhia. Ni itu heula, ieu heula. Ih, aing jangar aing. Minantu kitu patur. Uyuhan si Uho eta daekeun kita kasih Ica. Ni laluhia kitu. Buka pamajikan teh. Suka duit tadi. Kan bapak mah teu boga duit. Can menang tadi teh dibere duit teh, tapi ya menurut aya ladang sayuran menurut kan dibalikeun ayeuna kana deuna. Ngomong pais-pais hayam terus kan kabeli mah. Kalau pais hayam berdua beli ke paling poal geus jeung si dengklang dengan tanda ting karieu gitu asin teh beras gitu. Aya bahan eta kan bae penting mah urang dahar bersyukur we jeung naon kayak gitu nya. Ini orang tareangnya tadi itu sudah saya atau masak lah dan bayi merenang terus naon aja lalu dipasak sama masya Allah yang puluh onta wae sudah gede teuing lah apa yang jeung perlu kan baik bersyukur menghidahar ke zaman kiwari mah ayo lah nang dahar heula eta mah mun aya kitu di kajona jam 11 eta nya ngeunah dahar
Sok-sok bun teh. Mohon mami sakedah. Lila pisan masak gitu wae oge. Iya mi. Kabura lapareun tuh si Uho si bapak. Hayang dahar. Kubura biru masak. Kadeknya. Kade ulah rewe atuh mi mata sing bener gerak. Iya mi. Barang gawe menjaga gitu. Sing bener mana kudu diajar awewe mah. Mau masak nih api-apian. Masak gitu wae oge mah hese. Ulah bari lewe. Yang balik ke kakek onde. Yang balik ke kakek onde. Juga memakhluk. Ulah sok lewe nih cengeng jadi jelema teh. Pirani ge kitu kita masak pirani dan kewajiban atuh ngawulan kolot. Ulah salaki. Kakek onde. Ih, cengeng pisan. Lewe. Ayo mah keblek nginaan tuh nih cengeng. Lucu dicari kamu. Gitu. Bismillah. Mana orang kata gini dari uang orang mah kan. Boleh ada sih. Onde ngeuna. Balik we di saya Kurang naon gitu. Orang tanya masalahnya naon. Nah, kalau bisa masalah tadi beri duit gitu. Gararane wewe. Yuk, tepuk kan. Wewe gararane. Hai. Aya naon ieu teh ngangkur haog hagwae kahirupan teh. Aya naon atuh? Aya naon ieu teh hog hagwae ge teh nyabeuteung lapar, balik kurang teh balik di kebon teh tuh jeung si Uho hayang dahar datang ka dieu jual haog aya naon atuh? Sok Iya atuh da, boga minantu teh ciblok kitu. Masak lalu hia nyaho kan salaki jeung bapana teh keur garawe, sok buru-buru masak. Ieu mah da meuni hantem we ngoprek we HP. Abi teh teu gope HP, abi teh ngepel. Ya gegero disebut teh can beres-beres. tah dengekeun. Minantu sakitu dae kanana. Kudu nama disanjung dipuja, urang mah tingaam ngahuap tingali deungeuna geus aya walaupun jeung dengklang ge lumayan daripada eueuh pisan mah. Tuh sayur pahit-pahit aya. Nah, ieu mah make dicarekan wae. Tapi mah urang teh lain ngabela ka minantu, ulah kitu sok sing alakur hirup teh. Tukeul mah kahirupan jiga kieu jeung anak minantu teu akur. Tuh si Uho kana ngajentul we, sugan ngabelaan ka pamajikanna da sieun ku indung. Cicing weh kalah gitu. Oh, ada semua anak mami atuh. Pasti ngebela ke mami lah. Moal ka majikanana. Apa abi tidak jadi pasien ajis ku si Uho teh? Tu abi teh balanja naon? Nu aya we eta tapi ngajual ali nu abi. Abi teh bingung kitu mah. Kan bae can dibere duit dengan asa aya kan bae da bapak mah narimakeun geus mah indung maneh digawe ti isuk kudur bekas rezeki sampai gawe teu kapake cing Uho maneh teh komentar tuh ngomong saeutik mata pamajikan maneh kieu maneh teh aneh pamajikan maneh ku aing dibelaan aing maneh ngajentul wae hampura urang teh can mere duit muntak wayana we meureun dicarekan teh tah sugan ieu menang duit ieu biar adang sayuran. Dung meuli anak muning mah, wong parasa kaina ya duit ya. Ya duitnya ya, yang meuli anak kebo. Nuhun Uho. Ya meser anak kebo wae, Pak. goreng tabikeun ka indung maneh hayang dahar nu ngeunah mah sok beulikeun kana anak kebon badag matak naon beulikeun goreng kabeh sakalikeun. Aing mah lain hayang nanaon, hayang sing alakur hirup teh. Ulah kikituan wae. Kade buluna ulah dipikeun. Yang naon jang yen halis. Lain yang dipais we ge di sop. Oh. Lain mah tuh ya sina geus lah masakna urang ka itu lah ka hareupeula lah hareudang lah. Da rungsing ngaliru para sewa mah.
Eta pan hayang dahar nuhun aku naon eta make direbut duitna. Ya macam mami. Ulah gitu, jeung barang dahar sapopoe urang teh butuh. Urang teh sing sadar diri, tah bapak teh bisa ngalah duit. Ayeuna teh menang-menang duitkeun anu ti anak manfaatkeun pake barang dahar. Make jeung direbut kitu pikeun. Dah, kok mama dia kan dijajakeun ku mama teh. Mana dia usaha gerak. Ngetalik ka anak. Usaha ieu gimana? Bageura dicarekan wae. Hajigna tah. Kan ieu kumaha mama we. Ini pisan ngatur lalaki mah penting mah dahar we. Ah, serah atuh kitu mah aing mah hayang karek isi harang mata. Mantap maraneh hungkul. Sebenarnya mama ieu mah teureun duit mah. Cing. Buru gerak anu gak masak. Burukeun untuk batur salapareun si bapak jeung si Uho. Iya, Mami. Masuk lah iya. Aduh, loba duit euy. Ya. Aduh, loba duit euy. Ya.